udah aja teh. 150. Tanam 200. Nya. Da teu dibungahan. Teu dibungahan. Tambahan 50.000. Ya 250.000. Ya pas pisan 250 aja nya. Ya nuhun atuh. Nyangkakeun atuh nuhun pisan abi pasti bantos geus teh nya. Abi. Sami-sami. Susah ditambah dikurang kali bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan dan kumaha cager? Nya kitu teh we cai awak mah cager alhamdulillah. Sarua nyita pugukeun. Ari eueuh siga nu bunga kitu nyanyian dangu di luar teh. Lain ngabang berangkeun we atuh dan kudu diajar ngabang berangkeun hate. Jeung salah nya. Susah ditambah dikali jeung dikurang atuh mah. Nya pas ditambah kan pasti Heeh. aya dikurang, aya dikali, aya dibagi gitu. Tapi kan ieu mah nyanyi lain matematika ari. Naonnya dan asa ieu pagawean da geus bareres tadi teh. Aya naon aya udan. Kieu ceuk abi teh. Isin aduh abi pada nyariosna kumaha nya mimitina nya. Nya Abi teh nuju priok. mimitina mah mending yang pertama we geus atuh. Nya atuh mimitina pertama. Manya mimitina pamungkas ari eueuh. Abi teh Berhubungan dengan naon tak berhubungan dengan kendaraan, tidak. berhubungan dengan makanan, Tidak. berhubungan dengan kasusah. Bisa jadi. Oh, jadi berhubungan dengan kasusah. Nah, gitu. Biasa pabelit ekosistem je. Ekonomi ekosistem mah make jeung Abi teh sarua we urusan ekonomi mah dan teu udan teu ece. dari Sarua cuma teu pan pabelit. raos dikiriman teras. Raos kumaha emangna make pecin jeung uyah? Henteu maksudna raos aya ngiriman kan aya saeuseum mah. Kiriman emangna geus jadi karuhun dikiriman. Maksudnya ditransfer gitu. Jadi kumaha ya teh? Bade nambut artos sih abi sih. Oh, rek nginjem duit. Abi teh. Tuh tadi rek nginjem duit mah datang ka dieu ceu rek nginjem duit gitu. Nya kan kedah menyusun papaya heula teh. Lain musim paya malapah gedag. Ya maksud abi teh eta. Malapah itu kan naon tah palapah teh Palupuh. mun palapah ieu palapah pan palapah gedang. Ieu na tah naon mun bahasa Indonesia na teh palapah teh Batang lah batang. berarti harus membatang Papaya. Nya kitu pada nambut teh abi teh. Barusan aya kapriogian kitu ieu teh ya. Priogi artos teh 2,5. Abi teh gaduh 50.000. kurang keneh Nya meureun. kirang 200 jeung Kurang 200.000. abdi mah nyuhunkeun pitulung we ka euceul bade ngulang saraya ka euceul. Nambut 200 ceuk. Ai urusan minjem duit mah eta mah gampang. Ya. Da loba nu kadari ge ngarinjem duit. Ngan nyeta kitu dan di euceul mah lamun udah nginjem 1 juta misalnya kudu balik nanti 1.200.000 gitu. Oh aya bungaan gitu. Tengah bungakeun euceul mah. Atuh kan eta dinu 1 juta. Tamahna eta mah tamahna. Entol amit kudu ngabungakeun. Aya eta kan Utang 1 juta jadi 1.200.000 mah teu ngabungaan ari. henteu euceul mah mung alim. Oh, Ngabungakeun anti pisan. Aduh, ampun paraun kudu kanu nginjem kudu dibungaan alim euceul mah. Kan ieu mah tama Atuh sami wae mah gitu. ih beda. Oh beda. Tambahna jeung bunga beda. Lamun batur mah ieu udan mun nginjem duit ka batur ieu nya pasti we aya bungaan. Nya kitu So. seurna kitu ceuk. Kan lolobana mah kitu. Udan teu salah datang nginjem duit ka Ceidar mah teu salah. Mun minjem ka batur pasti kena teh bungana teh sok Tah kitu arageung pisan di batur gede. ceuk. Ayeuna nu nginjem 1 juta kudu dibungaan 200 jadi 1.200.000. Oh, gitu. Ari di euceul mah lamun udah nginjem duit 1 juta 1 juta? tambahan we 200. Di 1.200.000. Nya. Sae pisan cenah teu ngangge Nya bunga. moal mal dibungaan riba teu meunang eta. Lalawora Ya. make jeung bunga-bunga segala. Panginten ai pami abi bade nambut 200 kedah ngawih. Lamun nginjem 200 Ya. tanya tambahan engke ku udan 50. Jadi engke malikeun teh 250 Oh, gitu. 250. Nya. Omat lain bunga ieu. Sanes ya tahu. Lain tamak. Nya. Ngerti meureun. Ngartos. Kira-kira tah 1 juta teu. Ya, ieu mah Ayeuna nginjem duit ka Ceidar sabaraha? 200. 200.000. Tah moal dibungaan euceuk mah. Jadi lamun dibungaan teh sarua jeung
riba atunya coy. Riba atuh jeung sarua jeung buaya darat memeres batur. Iya. Ngeunah we misalna mun udan ayeuna nginjem duit ka batur Heeh. 200.000 pasti dibungaan. Dibungaan jadi 250.000. 250.000 nya. Dia cuma henteu kan. Moal. Minjem 200 Tambahan we 50. Bener teh eta nu kami dipilari teh nya. Bener. Jadi nginjem teh 200. 200. Kala daguan sakedeungnya. Mangga sih. Ieu heula. Oke. Alhamdulillah ya Allah, terus kali itu kadi ke kota Tengan, kadi itu tadi pasien, kadi itu dibere. Untung aya cek ida, aduh alhamdulillah, pucuk dicinta. Ulang pun tiba, aduh. Wah, imah kuat, gede kieu. Jigana kacai naon ge numpak ojek, nya cek ida mah ruang tamu. Kamar di luhur, jadi aya kamar oge. Tidak lumayan lah. Waduh, jambuat ditanam kieu. Alah, tuh. Kieu dan tadi dieu mah. Tadi teh sabaraha udan teh nginjem duit teh? Namut 200 cenah. 200. Emang boga duit sabaraha? Artos teh abi teh 50.000 ge galetekan tuh 50.000 acan tuh. Abi teh priogi teh 250.000. Oh, nya. Tenang lah, ieu ayat 200 mah. Kitu atuh Nyeum teh 200. 200 Ece mah sakali deui besi udan ka batur der kudu dibungan henteu gitu nu rek nginjem duit tadi henteu. Abi mah kan itu namun 200 kudu dibungaan jadi 250.000. Nya. Ali aja mah henteu kan? Henteu moal. Namun 200 Injem 200 tamahan we engke mulangkeun mulang teh. namahan 50.000. 50.000. Udah itu mah bagus. Nya atuh. Bagus Mata pisan. oge rame nu ngarinjeum ka dieu. Tah kamari aya Kumaha? tatangga nginjem 100 juta meureun. Namun 100 juta kan? 100 juta. Cenah ieu kumaha bungana? Ish. Tong ngomong-ngomong masalah bunga cing teh. Ieu mah abdi moal ngabungakeun minjem 100 juta tambahan we. Jadi 125 juta cing Eta pisan abi teh Nya, mata kalau teh bangga abi dermawan pisan. Nya, atuh, Teu ngangge bunga-bunganya cenah. Oh, kayak besi si bapak tah. Si bapak Ucok rek nginjem. Ya kalau resan si waktu nuju priogi. Bisa rek nginjem sok ka dieu kitu nya. Atuh. Bedakeun teu make bunga. Teu ngangge bunganya. Nya. Alhamdulillah. Ya duit tah 200. 200, aduh alhamdulillah janten pas aja 250.000. Nya 250.000. Alhamdulillah pisan ya Allah, hatur nuhun pisan ya Ceu. Nya Abi langsung atuh nya Ceu. Nya. Mun bojong antosan. Oh. Nuhun pisan ya Ceu satajana. Nya. Dan kela dan ieu ngan urusan hutang biasana ari urusan hutang teh udah rek malikeun iraha eta. Yang kayak pangendem tos aya artos ku abi dieuwihkeun deui nya Ceu. Tos aya artos. Jadi nginjem 200 dibere udah boga 50. Nya. Aya jejepan 250 nya. 250.000. Di mana kengis aya duit. Geus aya artos ku abi dibayar. Nya atuh nya udangnya pasti ngarti mun urusan hutang mah Pak. Mun atuh ai hutang mah pamitos gaduh artos langsung we bayarkeun ulah lembar. Soalna bilih kange deui kitu Ceu. Oh nya atuh. Tapi langsung aja Ceu nya. Nya. Nuhun pisan Ceu satajana tuh. Nya. Dan Kulaan Ceu. kadi sedap udan boga duit. Aduh iya 250.000. Nya ai urusan hutang teh kumaha tetep perhitunganana. Ai urusan hutang mah pami gaduh artos. Boga duit. Langsung we bayarkeun. Ulah diengke. Ulah diengke bisi kapake deui pan lieur ke mayarna. Nya atuh kudu neangan deui na hese. Di mana boga duit? Di mana boga duit? Bayar Langsung bayarkeun. Oh. Nya jadi dibayarnya. Siap. Dan Kulaan Ceu. Ari udan ayeuna boga duit. Enggak, 250.000 tuh. Oh nya. 250.000. 250.000. Ayeuna udan boga hutang. Enggak tuh heuceul kan tadi namut. Nginjem teh 200. Terus kedah cenah cek teh. Ieu mah lain bunga, sanes lain. Tambahan 50.000, jadi 250.000. Nya bener kitu. Bener aduh. Nuhun pisan Ceu. Iraha boga artosna udan. Ayeuna ge gah 200. Oh nya atuh. 250.000. Dingkengkenya. Ulah dingkeng hutang mah. Ulah. Di mana gaduh artos, Nya kedah. bayarkeun langsung. Nya. Udan iraha bade mayar tah.
nya ayeuna we tapi kawasan ke 200 ya. Aduh nih, udah. Supados abi teh hutang ka ece. Da ieu hutang ka bawah maot mah pan janten Oh. kumaha. Atuh abi bayarkeun ka ece nya 250.000. Oh iya teh bener dibayar. Nya Ayeuna keneh. ayeuna keneh ce alhamdulillah. Jadi boga hutang teh 200, 200 tambahan 50. Tambahan 50 jadi 250 nya. Aduh, udah nih. Nya Ada soalnya ya urusan utang mah. nya urusan hutang. Nya Ulah dingkengke deui. Ulah dingkengke, di mana boga duit. Di mana boga duit langsung we bayarkeun Oh, bisi kena kapake deui. ieu teh jadi mayar utang anu 200 teh namun. nya aduh nuhun Nya, kan nya nya, abi. bayar de imbas. Paling kitu mah plong. Nya Udah teu. abi teh gaduh hutang ka ece. Nya Ece kita gaduh hutang ka abi. nya Nya ce plong dia. Ya siap nuhun dan. Alhamdulillah. Coba plong udah teu boga utang ka abi. Terus meureun abi teu boga utang nggak udah. Ce. Punten ce. Ieu punten lah ieu artosna diekeun lah nya. Sakedap ieu mah. Oh, Abi pada meluruskan hungkul gitu ce. Namun lah sekedap ya. Kan ieu teh teh gaduh 50.000. nya kita nu Ieu nu ece 200.000. udah teh datang ka dieu teh. Iya, sakpan bae ku abi. Abi teh dongkap we ce. Heeh. Ece. Abi teh kalaresan nuju Priyogi Artos. Nya. Priyogi 250.000. Sumuhun. Abi teh gaduh. Gaduh Artos teh 50.000. Nya. Abi teh bade namu teh ka ece 200. Nya tadi. Heeh. Ceidar aya 200. Ceidar aya 200. Kan cek Ceidar teh kieu Ceidar mah teu ngabunga. Henteu ece mah pagi. Umat ulah salah paham. Nya nya Mejarkeun abdi tukang ngabungakeun, mejarkeun abdi rentenir. nya. Ulah salah paham. Ulahnya ce nya. Nya. Jadi intina di Ceidar mah lamun nginjem 200 200. moal dibungaan. Oh, mau di bungaan. Tambahan we 50.000. Tambahan 50. Emang dermawan. Tuh. 200 tatu janten pas pan pangabutuh abi Sobat 250.000. abdi pan namut 200 tambahan 50. 50.000. Berarti boga hutang teh janten 250.000. udah tadi ngajelaskeun ka Ceida. Jelaskeun. Masalah utang pi utang. Masalah hutang pi hutang mah di mana boga duit langsung we bayarkeun ulah dingke-engke. Ulah dingke-engke. Bisi kapake deui loba. Bisi kacoceng deui. Pake ese deui mayarna nya. Bener ese deui mayarna. Abi bayarnya cenah. Nya. Tak ayeuna kieu dan cerek nanya ka Ceida ka udah. Nya nya nya. Udah teh boga duit teu ayeuna. Ya gaduh ieu 250.000. Heeh. Pas bisa. Urusan utang ulah Dingke-engke deui. ulah dingke-engke. Langsung we bayarkeun. Nya. Bisi kacoceng duit. Bisa kacoceng deui. Nya. Jadi mending bayarkeun. dibayarkeun ayeuna keneh. 250 nya abi gaduh utang ka aja teh. 150. Dan nanggut 200. Nya. Da teu dibungahan cenah. Tadi bungaan. Tambahan 50.000. Hmm. Ya 250.000. Ya pas pisan 250 ece nya. Nya numpun. Aduh atuh pisan kasih bantos ku ece nya. Abi Sami-sami. nya abi dipaeun ce. Edan. Hampura teu bisa mantuan nya. Nya terus sawios oco tos mantuan abi tadi nambutkeun 200 ka abi. Nya Abi dipaeun nya cenah. Ya nuhun dan. Alhamdulillah. 250.000. Tuh. Jadi 250.000. Duh, aing mah teu sia-sia datang ka teh Ceidar teh. Duh. Bageurna moal aya. Salianti bager teh dermawan ongko. Nginjem 200 ge teh di bungaan. Ceuk nginjem 200, tadan 200. Ece mah teu minta bunga. Tambahan 50.000, jadi 250.000 daripada aing kasih Rohim nginjem. Rohim aing nginjem 200. Sok man bungana 25. Teu hayang Rohim aing mending ka Ceidar we. Ceidar mah pisalianti bager teh lah. Dermawan pisan 1.000 hiji jelema di dunia teh. Atuh nuhun Ceidar, aduh pokona mah siu. Urang untung boga 50.000 jadi urang teu boga Ceidar.